Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Mau wargi sedayang daramang dengan dia. Mau gibai serehatnya wargi. Utami nama sehat jasmanina, sehat rohanina digamit rezeki na oke ditebikan malaina. Ayah dina lindungan tanapi panang dayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara pisim guring siang kalayan wengi. Wargi sadayana anu ngantos dongeng Sunda dina judul Sikolup. Dinten ieu nyata bagian anu ka-23 wargi. Dina bagian anu ka-22 urang nyarioskeun harita anu milarian Sikolupnya nya. Kalebetnya eta Mang Ucin Pak RW atau mitua kampung Mang Lebe sareng sanesna anu henteu hasilnya wargi madakan Sikolup eta atuh parantos dugi ka bumina harita bilani naoskeun kanu darungkap di wahangan teh atanapi nyati bahasa Indonesia mah sungai lah di mana harita henteu harasil namun oborna ngagalebure wargi sadayana nya satosna bumi kedugi ka bumina Bilani teh. Ari Bilani harita henteu dijauhan ku bahaok sabab bisi katuturuyan gitu wargi sadayana nya teu tiasa katahan gitu tah malum ka icalan putarana teh nya teh Sikolup anu jadi pilarian. Kumaha jeung nai carita atuh wargi sadayana mangga dijeng ngadengkeun tengah-tengah landung pang beberah maneh. Tegung sila harita burudul rombongan Mang Lebe nepi ka imah Bilani. Anu lobana ngaliu di buruan sadengkeun Mang Lebe jeung Mang Ucin katut sawatara jalma arasup ka tepas Bilani. Bareng nempo Mang Lebe datang. Pok Bilani nanya bangun anu teu sabar pisan. Mang Lebe, Mang Ucin mana anak kuring teh? Da geuningan teh dibarawa ka dieu. Aku Mang Lebe rek tega ka kuring. Mangkaning anak teh ngan hiji-hijina. Ari ayeuna teh dibawa baralik. Aduh, teu ingeun. Mana anak kuring teh mana Mang Lebe? Ceuk Bilani satengah teu sadar panonna molotot ka Mang Lebe jeung ka Mang Ucin. Rupana beureum diburi ngasih ganu galak. Nampok ayan kitu Mang Lebe jeung Mang Ucin menang sawatara jongjongan mah henteu barisa ngomong. Sedih, khawatir, bingung jeung susah pagalok ngajadi hiji. Duana dengan saukur silderet masing-masing pada berat kuletah arek nyarita teh. Lantaran wargi sadayana Taurat nyaritakeun atuh Taurat nyaritakeun Sikolup teh. Kulantaran anu ditanya teh yang ngajawab atuh pok bahaok nanya ka Mang Lebe da boga sarua ngarasa penasaran. Mang Lebe kitu deui ka Mang Ucin mana hasil pagawean Mang Lebe teh. Nah sila tawah henteu nganjang kulup teh. Ku kitu ku kieu Abah minta keterangan yakin ngaras jadi kabanasaran pokona mah. Sajobana ti kitu nu jadi biangna nyata na Bilani perlu buru-buru nyaho tina perkara jangkulup. Lantaran tisajungna Mang Lebe sabar kanca Bilani teh teu waleh sasar jeung sasambat kanu jadi anakna. Tak lantaran kitu rek beureum rek hideung muga-muga buru-buru dibejakeun ka Bilani. Tah kitu Mang Lebe. Ceuk bahaok harita bari neuteub ka Mang Lebe jeung ka Mang Ucin bedi genti. Malah sakur anu ngilu unggah ka imah mah ku bahaok teh diteuteub hiji-hiji. Jika nu hayang ngajug-jugan isi hatena, ari nu ditanyana tetep can waka ngajawab. Kalapok Mang Lebe nyarita ka Mang Ucin harewosan. Mang Ucin kumalaun geus kieu yeuh. Rek kumaha urang nyarita? Na mending terangkeun sabalakana atawa ilungan yeuh. Cing-cing kuring atuh bere ilham gitu tah. Lantaran teteh kuring bingung yeuh. Ari jang hareupan nu kieu mah yeuh. Mending kana dititah telum dewe lah kaleuwi kuring mah. Jeung tibatan kudu nampo di Bilani kalaleban ku jangkulup mah. Ceuk Mang Lebe haharewosan bari ngareret ka Mang Ucin.
Anu ditanya can aya nu dileret. Boro-boro dijawab. Ari Mang Ucin sarua ngarasa bingung deui. Lantaran asa hese rek nyarita teh. Ari kana pasungalan kitu mah. Tapi barang dipikir deui, teteh lataya hadena lamun di sidem terus-terusan. Akhirna pok Mang Ucin nyarita ka Mang Lebe sarua ngaharewos. Mang Lebe, kajeun kumaha wae kaayaanana soke. Entok sana tong dibuni-buni lah. Lamun ku urang dibuni-buni ge tangtu bakal kanyahoan. Tak lantaran kitu keur mondokeun perkara, leuwih hade terangkeun sabalakana naon-naon nu bakal kajadian. Ayu urang sanghareupan ku sararea lah kalayan kasobaran. Lantaran saha jalmana anu sanggup ngahalangan kadar ti pangeran. Urang aman nu sangandar mawawayangan, bae hirup usik manik jeung sagala rupana angin Allah anu ngeresakeun. Tak lantaran kitu sok terangkeun lah kadinya ulah saasa Mang Lebe. Kitu ceuk Mang Ucin bari neuteup ka Mang Lebe. Ari Mang Lebe mani unggek-unggekan tanda nangarti atuh pok nyarita ka Abah Aog. Abah nya kitu deui ka Bilani samemehna kuring ngabejakeun tina perkara jangkulupnya. Pamugi Bilani sing sabar tawakal sarta sing teu mampra kana kadar sing nampi kana takdir. Ari nu jadi marga lantaran Nabi kuring teh sawatur-batur lain bae teu ngusahakeunnya. Lain bae teu ditarekahan. Tapi memang geus takdir ti Gusti Yang Widi yen jangkulup teh kudu nandangan nasib anu kacidak matak batirna. Tamanehna ti karelep kana leuwih gentong, eta leuwih teh geus disasar ku sabaraha urang, tapi tetep teu meunakan jangkulup. Malah nu kapendak dengan ukur rupa-rupa sato galak, anu biasana hirup di leuweung. Nurutkeun ti tinggalian Jang Yayang aya orai gede, orai gede maksud teh. Nurutkeun ti tinggalian Mang Ucin aya gajah. Ari nurutkeun panon kuring aya maung lodaya. Tak lantaran kitu kuring terek masrahkeun ieu perkara ka Abah Aog, ka Bilani katut ka sararea. Nah naon kasebutan nu tumiba ka jangkulup? Narek disebut maot atawa ti karelep? Narek disebut dialak ku siluman atawa kumaha bae? Lantaran kuringah teu wani nyebutkeun ieu teh. Nganu teh layon jangkulup teu kapanggih. Tah sakitu laporan kuring. Ceuk Mang Lebe nyaritana kitu bari neuteup ka Abah Aog jeung ka Bilani. Barang ngadenge katerangan ti Mang Lebe kitu, koceak Bilani mangajerit maratan langit ngoceak maratan megang. Atuh serana ge melas meuli semata kuatir. Sakudu nyaksian ngan ukur bisa ngeluk tungkul bari carinakna. Gil nyasat nyatana ngilu bela sungkawa ka Bilani. Sanggeus serana hampir beak. Pok Bilani sasambat ka anakna. Serana dicampur jeung ceuri. Ujang, anak ibu. Kamana atuh Ujang teh kulup? Ieu mah anak ing. Pilaku Ujang tega ninggalkeun ka emak sorangan. Nuh Gusti, bet ka bina-bina teuing. Pulangkeun anak abdi Gusti, pulangkeun. Mang Lebe, Mang Ucin. Ugi Abah Aog di kamanakeun anak kuring. Lamun mahot kuring hayang nyaho layona. Lamun hirup keneh kuring teh yang buru-buru tepung. Kamana anak kuring teh kamana? Kamana Mang? Itu cenah ceuk Bilani harita bari bluk nyuuh kana palupuh. Tungtuna ceurik deui bangun anu kacida nalangsana. Malah sakur anu ngariung di dinya oge. Tingkarius micin beungeut bari panon rambisak milu ngucur ku cimata. Mang Lebe jeung Mang Ucin katut Abah Aog karita gawena ngan ukur silideret bari dumenghap bangun capek. Meunang sawatara jongjongan mah atuh sararea teh ngajaran tul bae bari ngadengekeun Bilani. Anu terus-terusan sasambat ka anakna. Kaayaan beki peuting awati is angin peuting ngahiliwir karasana tiris tembus kana sungsum balung. Di kajauhan kadenge hawar-hawar sora koreak jeung manuk jurig. Cicir jeung cari cangkas teh daek jempe. Jiga nu ngahajak nambahan ka keung kanu keur nalangsa. Langit haleungheum ngagarayot ku pihujaneun, tapi teu murag sakecelak-kecelak acan. Bentang taya nu tembong bulan mah komo kaayaan peuting poekna henteu katulungan. Mani meredong teu katempo curug-curug acan. Si kalong hideung sing gayabag di jemantara, sarana ngaheos ting gerbos mata kreuwas.
lalai badot ricit dina tangkal jambu sorana kalakah matak nambahan ketir. Bilani anu ceurik ngabangingik bikilila sorana bikilitik jika namah ti corona asa mangpetan tina kalibatan teuing ku sedih dungtuna males kapiuhan deui bilani ngagoler dina palupuh lir banusan. Anu puguh we sararea mani pahibut gancang bilani pada nulungan terus didareyang harita dibawa ke tengah imah. Jalma-jalma nu di luar beki goyang anu panasaran hayang nempo bilani mani sing elegeg. Ari imah geus pinuh ku tatanggana. Malah anu teu sabaran mah sakitu giges medet teh terus bae seseledak ka jero imah. Kolot-kolot nu geus loba luangna harita teh ngariung ngemitan bilani bari diubar amber sabisa-bisa. Ari Mang Lebe harita badami jeung Mang Ucin malah bahaok ge milu ngariung. Mang Ucin oge bahaok ieu kajadian teh mata lieur ka urang ieu. Taina ku kuring rek nanya ka Mang Ucin jeung ka bahaok. Na jeung kulup teh rek diteangan di atawa rek dianggap neungit wae teh. Lantaran urang teh kudu boga kapastian pikeun mulasarana. Dari ngaran-ngaran jelema masuk sanajan layona teu aya tetep we kudu aya pangakuanana. Boh riungan poena tiluna sapoena atawa tiluna tujuhna tapi kenang tukeun eta kudu aya heula kapastian naha poena teh rek dihitung ti miti cilakana atawa rek dihitung ti pameakan urang usaha. Ta eta anu rek dibadamikeun teh ieu. Ceuk Mang Lebe bari siwel ngaluarkeun dompet bakona. Terus nyieun rokok tina daun kawung. Parnyun harita manehanana teh udud minangka keur ngabeberah ka susah. Ari Mang Ucin sanggeus ngaulang sakedeung. Pok dinyarita semu bingung Mang Ucin teh. Bener Mang Lebe hal ieu teh ku dipikiran ti ayeuna. Tapi kuring mah ngarasa panasaran keneh ieu teh. Jadi sameme mikiran hal eta kumaha lamun poe isukan jang kulup teh urang teangan deui lah. Isuganan layona bisa kapanggih. Sabab nurutkeun kajadian nu geus-geus ari layon manusia mah sok kapanggih wae eta teh. Ngan jalana rupa-rupa kitu teh Mang Lebe. Jadi kitu jadi kahayang Mang Ucin mah jang kulup teh urang teangan deui. Halus eta teh. Kuring ge satuju pisan. Lantaran can bea kapanasarannya. Sabab tadi mah neanganana sajabat di poek teh jeung geumpeur keneh dia apa. Sugane atuh ari beurang mah rada luasa tapi kumaha ieu ari ceuk bahaok ieu. Cik bah kuring berebong bolongan na kudu kumaha carana nu hade ieu. Ceuk Mang Lebe bari ngareret ka bahaok, pok bahaok ngajawab tegas misan. Abah satuju kana kahayang Mang Ucin. Komo da abah mah can ngalaman ngilu neangan. Jadi poe isukan lamun aya rencana neangan, abah rek ngerahkeun tanaga saaya-aya pikeun neangan jang kulup. Ceuk bari basana mah paeh hirup we kudu yakin. Ta isukan hayu urang yakinkeun ku sararea. Abah hayang nyobaan neuleuman eta leuwih tah. Sabab abah ge baheula mah keur ngora tukang teuleum ieu teh. Malah abah ge leuwih bangor batan jang kulup. Malah juga nama ayeuna teh abah teh keur dihukum ieu teh. Da buktina terus-terusan dikeurian ku jang kulup. Ayeuna abah sadarnya lain jang kulup anu lenger tapi abah keur ngalak buahna tina hasil kalakuan abah baheula. Tak kulantaran kitu nya. Sok sanajan jang kulup ayeuna manggih nasib anu saperti kitu mata kuatirna abah teh ngarasa ngahlas. Ngarasa nyeri jeung watir tah ka jang kulup. Mangkani manehna teh keur meujeuhna asa beureuy, keur meujeuhna kembang buruan, keur meujeuhna loba kahayang, ari ayeuna kapegat ku nasib anu sarupa kitu. Aduh, ngilu nyeri abah teh. Anu mata kayu isukana urang tareangan dising nepikeun ka kapanggihna. Kitu cenah ceuk bahaok nyaritana manis semangat pisan. Atuh buguh we Mang Ucin jeung Mang Lebe ge nu tadina geus ampir pondok pangharepan teh. Jadi ngagundug deui semangatna. Malah pok Mang Lebe nyarita deui. Alus-alus pisan eta teh bah. Kuring muji kana pamadegan abah nu sakitu hadena. Yuk isukan mah urang tareangan deui lantaran da kuring ge sarua masih kene ngarasa panasaran ieu teh. Ta sakitu tina perkara jang kulup ayeuna kumaha ieu ngeunaan bilani ieu.
lantaran asa goreng kasebut na lamun diantep sorangan mah kumaha atunya lamun urang kemitane lah bisa rea na satuju atawa moal ieu ceuk Mang Lebe bari ngareret ka Bah Aok terus ka Mang Ucin ari nu pangdana ngajawab teh Bah Aok deui nyaritana teh tegas mata ngeunah pikeun anu ngadenge. Tah Abah satuju pisan Mang Lebe lantaran percuma balik ge sebab ayeuna teh geus liwat tengah peuting kagok sareng ge mending urang ngobrol lah di dieu ngan namun Mang Lebe atawa Mang Ucin tunduh mah peda tadi teh sape sare di dieu pilih genti ngentan di batur kira-kira 5an antara ronda tah sina ngariung di dieu jadi indit ngontrol jeung balikna kudu ka dieu lumayan bisa nambahan haneuteun tah kitu we Mang Lebe wargi sadayana anu nuju ngadaungkeun ieu dongeng Sunda dina YouTube dina channel Mang Dina Mara kasadayana udi jeung ngadangkeun wae nya bo anu caketna anu tebihna wargi tangtos anu pikaresep kana dongeng kalayan nuju ngadangkeun danget ieu dongeng nu digarap pusim kuring Mang Dina kasadayana mangga udi jeung ngadangkeun wae edang-edang landung pang beberah manahnya wargi ulah hilap ye subscribe dan diantos pisan deh atur nuhun ka wargi sadayana nya anu masih keneh ngadangkeun dongeng nu digarap ku Mang Dina mangga urang lajengkeun carios nyata si kulup teh karangan Kileg sabagian nu ka 23 nya syukur bahari Mang Ucin kumaha ieu satuju teu Mang ceuk Mang Lebe bari ngareret ka Mang Ucin tang tuwe kuring ge satuju Mang Lebe lantaran lamun kuring nyebut satuju teh asa era atuh ku rarasaan nya sabab memang ieu kewajiban urang sarerea ieu teh nyai nama urang kitu we lah jawab Mang Ucin bari leungeunna ngarongkong kana ududeun atuh pok Mang Lebe nyarita deui syukur atuh artina urang teh masih kene pageuh sauyunan nu tangtu ieu teh mangrupa hiji kahadean pikeun urang mah lantaran lamun teu silih belaan jeung tatangga rek jeung saha deui mudah-mudahan usaha urang isukan bakal mawa hasil anu mangfaat kilang bahara atuh jang kolup kapendak hirup atuh kapangih-pangih layona ceuk Mang Lebe bari ngeluk tungkul jiga nu bingung pisan jeup sadarea jarempe sakedeung masing-masing ngumbar launan sewang-sewangan sanggeus sadalila terus Mang Ucin paparentah sangkan jalma-jalma baralik bae supaya bisa sare pikeun ngumpulkeun tanaga anu saterusna isukan bakal neangan deui si kulup sanggeus sagala tarapti buriak harita sadarea balubar baralika imahna masing-masing ari di imah Bilani nepi ka isuk ge rame bae kudu ngalobrol harita teh nyaeta Mang Lebe sa para kanca kalayan dibaturan ku ronda opatan. Tunda heula kaayaan di imah Bilani ayeuna urang balik deui ka tukang nyaritakeun si kulup anu ti karelep ka jero leuwih gentong. Salila ngarelep ka jero cai kana jero leuwih teh si kulup tetep dina kaayaan sadar malah panonna terus-terusan molotot neuteub kana lauk emas anu ngaguseur-useup. Leungeunna teh reso tetep ageuh nyekalan jeujeur kerebek si kulup teh ngarenghap di jero cai tapi matak aneh hati si kulup tetap tenang napasna biasa bae teu karasa eungap sakumaha biasana lamun di jero cai malah tungtung nama si kulup lulumpatan di dasar leuwih leungeun katuhuna nyekal jeujeur anu terus dibawa kabur ku lauk emas kayan di dasar leuwih ku si kulup teh karasana lega pisan tatampuanana plung bolong ka mana-meni malah lila-lila mah si kulup teu asa di jero cai anu katempo ku manehna jiga kaayaan di luar bae. Atuh datang kalan harita rajeg sapanjang jalan di langit mega ngadingding manikanda kaayaan caang ngebrah kelir ti beurang. Tapi matak heran teu katempo aya panon poe. Samalah si kulup ge eueuh kalangkangan. Kalayan teu kanyahoan lauk emas nu tadi ngagusur useup teh ngaleungit, si kulup jadi leumpang ngagandeang bari leungeun katuhunya ka jejer. Dina cangkengna tetep ngagantel korang nu pinuh ku lauk. Kaayaan sepi jempling, teu aya sora angin, teu aya sora cai, teu aya sora manuk. Samalah anu katempo ku si kulup mah teu aya nu usik kajaba di manehna sorangan.
Jadi cek para paribasa teh mah utek tongo talang benten utek tongo walang tagage kabeh caricing teh anu endang. Sanggis si kulup lempang kira-kira saparapat jam. Atuh nurutkeun narasaan si kulup srog manehna ka hiji lawang guha. Katampo jiga sungut buta anu keur calawah. Sakurilingeunana ranggeteng batu karang anu sareukeut persis jiga untuk buta anu sareukeut. Nempo kitu si kulup panasaran gek diuk hareupeun eta lawang. Kabeneran aya batu sagede lisung. Ari si kulup diuk di dinya bari ngaleurekeun ka cape, pok si kulup ngomong sorangan. "Be, silaka gede yeuh. Jiga nama aing teh nyasab yeuh. Sabda teh lah sakudu kadeuleu ku aing mata kaneh, tatangkalan jiga dina gamar. Mega teu daek maju, jiga nama teu aya angin. Jalan sawapanjangna oge baresih teu aya kalakai salamar-lamar acan. Padahal tatangkalan loba, nah daunna tara ngalakai gitu. Jeung dina teu manggih manusia sahulu acan ieu teh. Araneh ieu mah ieu. Jiga beurang keneh tapi teh nanaon. Tapi teh aya panon poe deui. Langit dalenglang mega bodas, nah nagara naon atuh ieu teh cenah. Jeung di si Ohim ka mana mantogna tah. Ka aing teu ngajak-ngajak arek mantog teh. Atawa ti karelep kana leuwih kitu. Panuli teuing pokona mah aing ngasalamat. Aing kudu buru-buru balik, sangkan emak teu neangan jeung teu melangeun. Ceuk si kulup ngomong sorangan jung manehna nangtung. Jujur useup teu tinggaleun, tapi sanggis nangtung si kulup teu buru-buru indit lantaran tetela jalan teh ngadadak laleungitan. Jalan nu tadina disorang teh eueuh tuluйna. Buntu nepi ka dinya. Atuleung si kulup harita teh ngahuleng. Manehna oge mikir bari nya kalantarangna pok nyarita deui. Teu para nungguh jalan teh. Ka mana mantogna itu aduh. Apaan tadi teh yakin ye jalan teh gede pisan. Tapi naha ari rek ditincak jadi eueuh yeuh. Aing kuloba pikiraneun ari di alam dunya. Kudu ka mana aing indit yeuh. Jeung teu nyaho kaler kidul deui. Ku aya we pikiraneun teh. Lamun kieu carana aing leuwih haderek asup ka guha. Kapalang nyasab cik ayang nyaho ka mana tobrosna guha teh yeuh. Kitu na cenah ceuk si kulup bari terus malik kana lawang guha. Barang breh gebeg si kulup ngarenjag geus takar kabak. Lantaran tetela lawang guha teh geus robah. Jadi hiji rohangan kira-kira 10 meter pasagi. Ngan kaayaanana buleud. Di eta tempat bersih teu aya runtah salamar-lamar acan. Tapi teu aya nanaon deui, lawang bae jiga tempat kosong. Ret kaken carit ka katuhu si kulup gawe nangan ngahuleng bae jiga anu bingung. Terus tanggah ka luhur. Breh katempo lalangitna batu cadas maningarang kedong. Si kulup rada kasima, gilek manehna malikeun di awakna, barang breh gebeg ngarenjang. Lantaran tetempo anu tadi teh kabeh ngaleungit, anu katempo di sakuring eta tempat ngan cadas jeung cadas bae. Paselang jeung batu anu sing parentul ancal-ancalan. Sajungjungan masih kulup ngahuleng bae, hatena ayeuna mimiti ngageter, bulu pundukna oge ngaradak ting muringkak. Jadi umur-umuran kakara harita si kulup muriding bulu punduk. Si kulup budak baung budak lenger jeung taya kasieun. Begelila kasieunna teh beuki ngurangan harita mah timbul nafsu jeung ambek asa katipu. Hauk si kulup teh nyarekan. Tapi teu muguh nu dicarekanana da taya nanaon kajaba ti batu mah. "Hei jurig jin setan siluman ganawarwo sia. Kunaon sia nyarumput wae Utang ngaheureyan ka si kulup sia. Sok kaluar lamunnya mah sia wani ka aing." Ceuk si kulup satakar tanaga. Serana ge bulak-balik di dinya keneh. Serta sing laeor, menten sing saleor mata keung. Tapi teu aya nu nembalan. Kaayaan tetep jempling mata keuheuh. Malah si kulup mah make gegejret bakat ku jengkel. Sidana sudag cideug jiga bangsat. Nampo kaayaan di dinya sugan aya nu kaluar tapi oleh teh nanaon. Teu bugu si kulup beki keheuleun pokok kulutus sorangan. Aduh aing mah kakara manggihan nu kieu patut ya. Lamun nyaho mimitina rek diajak mun si Ohim tah. Ngarang aya batur ngomong.
jeung lamun teu nurut ditinggalkeun di dieu ku aing. Tapi ayeuna aing kata limang sorangan ieu. Be, cilaka 13 ieu kudu ka mana aing init. Gitu ceuk si Kulup kutub gendeng sorangan. Dina awahing ku bingung manehna teh. Gek manehna teh diuk di dina batu. Terus ngalamun bari nangkep tuur. Atuh jejer useup parita ditanggeuhkeun kana cadas. Bari ngalamun beuteungna karasa kurubukan. Jigana teh lapar. Lantaran ti isuk can dahar lila-ila pok si Kulup nyarita deui. Aduh. Jalan leungit. Awak leuleus ieu beuteung lapar. Aduh aya kaneun atah. Bila ku aing kudu ngahakanan lauk atah kawasero. Wah, kasebelah nasib teh. Tapi susah-susah teuing mah. Jeung tibatan mikiran teu puguh, mending sareah ngara aya ilham aing. Ceuk si Kulup bari dayagdag nyarande kana batu reupeureum. Dua leungeunna nangkep harigu sakabe perhatian dipuseurkeun jadi hiji. Pipikiran nu kumalayang teu puguh dikumpulkeun. Aya nu disada teu didenge, aya nu kaambe teu diambe, aya nu karasa teu dirasa. Si Kulup harita wargi rep sidakep sinuku tunggal. Musurkeun perhatianana pikeun nyirnakeun rasa nyepikeun pikir. Sangkan teu diganggu ku lamunan anu teu paruguh. Manehna embung nyiksa awak ku jalan mikiran hal-hal anu teu kahontal ku akal. Manehna boga rasa yen moal kuat mikiranana. Antara rumasa kurang pangaweruh. Si Kulup jiwana tabah TPS meer. Tara babari ngalengis, tara ngalubarkeun cimata, candu sasambat kanu jauh, sagala rupa kejadian dilawan kalayan hate anu buleud. Kalakuan si Kulup tetela aya gunana wargi. Eureut sawatara waktu dina kaayaan peupeureuman asu antara sare jeung nyaring. Teu kanyahoan ti tadina hiuk aya angin ngagelebug dari pisan sareng mungguh ngaguru mata keung jeung geuman. Bumi alam karasa ku si Kulup asa eundeur. Ceulina ampir dikatorekan. Tapi si Kulup teu galideur manehna jongjon nyarande kana batu bari peureum. Ceuk pikirna sanajan reka tinggang gunung batu ge moal hudang cenah. Peureum dina kaayaan kitu dianggap keur sare di imahna bae. Sanggeus meunang kira-kira sajam aya angin ngagelebug. Beuki lila sorana teh beuki kenor, malah kadengena beuki jauh. Lila-lila les teu kadenge deui. Kaayaan barik di kawas tadi sapi jempling taya nu kadenge. Hawa karasa seger ngan mata keran si Kulup teh teu bisa sare. Sanajan haben dipeureum-peureumkeun ge tetep teu bisa sare si Kulup teh. Dungtungna berai si Kulup teh beunta. Terus gigisik jiga nulungu. Tapi barang tetampulan geus waras deui, gebeg deui si Kulup ngagebeg sedakar kabak. Lantaran tetela tetampulan geus beda deui ayeuna mah. Jadi si Kulup harita aya di hiji ruangan anu kasida hurung herangna. Bilik eta ruangan dipapaes ku rupa-rupa gambar anu dipiguraan alus pisan. Katempona bersih jeung resik ngan aya anu mata kaget pisan teh wargi. Di tengah-tengah eta rohangan nyaeta aya lomari kaca nu di jerona dieusian ku sirah jalma. Sarta di gigireun eta lomari aya jalma anu jangkung badag. Papakeanana bersih, dadana jiga dadana lega tur sembada. Sepirna babaling bingan tagogna gagah tur tandang pisan. Tapi hanjakal waktosna wargi sadayana henteu nyekapan. Rupina dongeng Sunda dina judul Si Kulup kanan kidik sabagian anu ka-23 wargi dicekapeun duikeun ka dieu bae nya. Pamugi wargi sadayana dina YouTube dina channel @mangdinamara. Sok sanaos ieu dongeng tiasa kahibur mana kalayan kabingahannya wargi. Sakali deui wargi sadayana Si Kulup bagian nu ka-23 dicekapeun duikeun ka dieu bae. Insyaallah atuh Si Kulup bagian nu ka-24. Enjing dina waktos anu sami
pamugi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Hatur nuhun ku paratosanana wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.